teh. Kalam Kang Eka sadayana wae cenah nu atos ngagupay abdi hatur nuhun Kang Dedi sareng Neng Ici. Mugia sehat sareng Ibu Titi Dewi. Hatur nuhun Ibu Titi Dewi nya Neng Geulis nya. Oh enggak Neng Geulis nya telepon heula mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nambi Mangga Mama. nambi mumpung bocil. Mohon heeh nya sok mangga. Mohon ke Kembang Roskaya. Kembang Roskayas malah Mohon Kembang Roslami. Roskayasnya. Mohon Kanggo sok. ka Mama Yati. Mama Yati ka mana Mama Yati? Duka ka mana eta teh? Wilajeng kewangi urang jaipongan. Nya tah. Ngahibur ka. Mohon kewangi teh. Mangga Mama Eti merapat dong di jaipongan sok. Mohon Mama Eti tong bobo wae atuh kewangi teh. Tong bobo wae atuh ulah ngarengkol wae. Lami-lami siga jengkol. Iya, siga jengkol. Iya. Paling maut aya nu ngeukepan. Ngeukepannya mohon. Kulingan sorangan. Mohon. Aduh. Kanggo ka sadayana be Nah. Kembang Roskaya. Ya, Kembang Roskayas mangga. Mohon. Kanggo Kang Dedi mah wilujeng mancat tugas. Wilujeng mancat tugas. Hatur nuhun Mama hatur nuhun. Ngahaluang atuh Mama tadi teu ieu teh beres tadi ngahaluangnya teh tuntas eta ku si bocil cenah. Aduh, kacapanan Mama mah dirambetan. Kembang Roskaya. Kembang Roskaya sok didangukeun lah ku Kang Dedi enak. Kungsi baheula pastini. Basa urang tepung tetep nu mimiti urang geus ngedalkeun janji urang kuningan anu bager Kembang Roskaya sisi cai jadi santri kakuring kungsi bebeja pajar urang ulah rek aral subah margi pastini baheula urang jampang anu bager panghareupan diganti hujan cimata duh junjunan teu teuingan anjeun geus ikhlas ninggalkeun janji nu kasili junti Mama Yati anu sayang Kembang Roskayas nu jadi panglipur ati nyorang jalan ulah leuwang dedeh ati nu pinuku panghareupan diri kuring ngan sorangan Mama Eti anu bager Kembang Roskayas kiwari ukur ngupahan ngaleos tanpa bebeja lir bang barang anu teu aral subah mun kembang teaksarina paheut pasini ayeuna tinggal nyerina wanci burit garek pamit hujan letik ngarincik kong keleban pasing kolebat sisi pasisir Jayanti